Raden Bima. Ya inggih. Nyanak gada di Karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada. Ayo. Wah, lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas. Ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo. Ayo maju dang berit. Ayo jang ari ningalakan. Kurang ajar syah. Geus eueuh sihungan aya mah gede hulu oge kurang ajar. wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Geus eueuh simaan. Ayo. Edan syah. Woi. Iyo. Woi. Ayo mangkasa ajak batur dan suana tong diajak ya. Woi. Woi. Ayo anak bang megahkan lawan wawani yang guyur aja. Ya ge mawa gada moal sieun aing mah. Wah, jalma mah. Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Dah, kurang ajar. Oba turunan. Oba tesen ku gada. Sorry ai lieur. Aduh. Ayo kepok. Hei. Galandangan. Jor-jor ka negara Astina sia kurajar. Raja kaboga. Eueuh kagablek ayeuna mah deuleu. Bangsat. Tanang udang antarilah dua di medan perang. Maju sia. Ayo maukah Bener-bener sia jadi jago Astina dek belaan anu salah. Seieu jeung aing. Bener? Iya, maju. jangan lari mengajak. Wah, ninggalkan. Raden, iya. Waduh. Hebat euy. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya igelut mah. Percaya. Ari usik Percaya. mah. Ai soal usik mah. Usikku teh bekannya. Heeh. Sok sia. 12 tahun teh itu diajarnya ku. Woi. Apa ya? Ayangnya. Percaya. Saya ini ku babaturan mah. Ai nyiku mah. Woi. Alah. Top. Cek Raden. Edan sia. Ayo. Woi. Woi. Ayo. Sok deh ku mah. Woi. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina piye? Kasumut peher dan Astina.
mana herder nanti gitu nya. Astina ada teh. Bim. Hebat. Memang hebat Bimane oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Inggalaga Jara Sabda. Bima. Pemain bolian deh ieu mah. Tega. Pati tega. Penastik kersayang tumampara. Iya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina Jara Sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua. Kawas satu tuh. Hidup Jara Sabda. Hidup Jara Sabda hidup. Jara Sabda hidup. Hidup Jara Sabda hidup. Anak Prabu tingali tadorifikasian teh tutung. Siapa mana bro? Tutung. Siapa tutung? Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok. Gusur. Gusur. Bangga. Sok tangtungkeun. Silakan tinggali ku rakyat Astina. Yang digusur dipanggul jelema kieu mah. Tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun. Kade bisa kena bangun atuh. Citra Yuda mah pedas. Bau lagi manggu. Sok. Tinggalikeun hampang kieu. Mana? Wah, bau lagi mangul oplet. Tengah bodor atuh. Keur dinas. Sugana nu seuri. Sok, pedas. Persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui. Kumaha? Opatan deui. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Mereng saya. Tambah deui saha Gatot Kaca, Abimanyu. Eta we beunang eta we geus moal aya penyakit. Moal aya panyakiteun deui moal. Di mana ini? Nyata di negara Wirata. Saya bangga. Bilih peryogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan. Moal mawa nu barareye. Kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu. Uras genggerong tah kaula boga balad. Boga pasukan. Ya upami kitu mah mangga. Dek nyampurane barat balad siluman di jalan. Mangga nuhun. Dek ngonang uka-uka. Mangga bade uka-uka, bade aki-aki. Bade naon-naon oge mangga. Wilujeng. Saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe. Genep. Si Gatot Kaca si Abimanyu. Genep. 7. Saha Kresna. 8. Saha Semar. Salapannya. 8. Saha Cepot. 10 kasih Dawala. Pameng si Gareng. Ya teu naon. Haji Doglet we. Urang Jatiwangi. Tewak paehan, entong di paehan tama. Naon penta kenteng.